Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa su'batut tasi'ah wa sittun. Jeung ari cabang iman anu ka 69. Satru uyubil muslimina, eta nutupan kana pirang-pirang aib muslimin, nutupan cacat batur. Ulah sok dikoer-koer, berarti lamun aya jalma masih keneh naluktik kacacadan batur dianggap teu sampurna kaimananana. Hukia dihikayat haka ngahikayatkeun saha Abu Aliin Ad-Daqaq, Syekh Abu Ali Ad-Daqaq ngahikayatkeun annam ra'atan kana yen saanyana hiji ibu-ibu geus rada kolot da, kana yen saanyana hiji awewe jaat eta datang ieu awewe ila Sayyidi Hatim ibni Alwan al-Asom ka Sayyidi Hatim bin Alwan al-Asom. Naon al-Asom teh? Anu heuh eta teh. Ngan ieu mah lain secara eta panggilan Pak. Jadi panggilan masyarakat ka anjeunna nyebutna Hatim al-Asom. Tapi lain sabenerna Asom. Da asom mah artina budeg teh ya. Asom teh budeg. Qaddasallahu sirrahu, qaddasallahu sirrahu. Qaddasa muga nyucikeun. Muga nyucikeun saha Allahu Gusti Allah sirrahu kana sirna Syekh Hatim al-Asom. Kumaha kitu aya seorang ibu-ibu, ya sok didongengkeun dina sulam topek aya pangeuning dina sarahna. Eta ibu-ibu teh tas alu bariana nanya, bari nanya ieu ibu-ibu hu ka Sayyidi Hatim. Syekh Hatim nanyaan masalatin tina hiji permasalahan. Malumlah gitunya. Boga meureunan aya nu kudu ditanyakeun, datang ka kiai. Bari babawaan datang teh. Mawa masalah. Mawa masalah. Rek nanyakeun, aya tanyakeun teuing nanyakeun naon teu dicaritakeun. Patapako tuluy kaleresan, kabeneran. Teu kahaja hartina. Naon annahu yen sanyana kalakuan. Khoroja eta mejrel kaluar merepes minha ti ieu imro'ah ti eta ibu-ibu naon sauturihin hitut bayangnya harupun ajungan itu pajlegur teh batuk di tukang rek nanyakeun teh jigana pewet darasan pakhojila tuluy era saha almaratu itu ibu-ibu teh ya. Eraeun anu kumaha ye? Untungna teh kuduaan, sasaha deui. Pakola tuluy dadauh saha Hatimun, Imam Hatim, ceuk eta Syekh Hatim, aduh katingali ya tamu teh eraeun beungeutna. Da katingali beungeutna era mah nya. Sok rada beureum semu geuneuk teh ya. Tuh. Eraeun katingalina teh sementara era teh termasuk aib. Ka era batur ulah dikoer-koer. Termasuk aib. Hayang sampurna iman kudu nutupan aib batur, termasuk nutupan kawirang batur. Maka diakalan anjeunna langsung mikir kumaha carana supaya teu eraeun. Langsung aya tah bray ceuk eta Syekh Hatim irfa'i sautak, nyarios kana lapan irfa'i kudu ngabedaskeun anjeun sautaki kana suara anjeun. Mulailah anjeunna bubudegan. Sing beda surat teh naon eta? Wa aro jeung ngayakinkeun itu Syekh Hatim. Wa aro jeung ngayakinkeun Syekh Hatim ha ka itu awewe ka imro'ah
ku bahasa berdasarkan kurang tarik tarikan dicoba ieu teh abdi teh naon ayo gigituan wah geuning ajengan teh budak mere kayakinan eta si Hatim ku pertanyaan diulang-ulang annahu kana yen sanyana si Hatim asomu eta anu budak berarti meureun lamun budak mah aman hitut urang tadi gitu terselamatkan pasarot tuluy haritakna bunga eta ibu-ibu pasarot tuluy bunga saha almaratu itu awewe teh ya bidalika kusabab asomna teh ya geuning ustaz teh rada ieu ya ceulina ya bunga ayeuna waroat jeung yakin itu imro'ah waroat jeung yakin imro'ah annahu kana yen sanyana itu si Hatim ajenganana lam yasma eta teu nguping itu si Hatim asauta kana sora naon sora emput ala emputna teu kadenge beureunan alhamdulillah beureun ieu pabidalika tah kusabab ieu kajadian kusabab ieu madkur sumia disebut di ngaranan saha hada saykhu ieu syekh ieu ulama di ngaranan bil asomi kana ngaran asom nepi ka anjeunna ngorbankeun disebut budak ku sararea ngabelaan nutupan kawirang jelema hiji urang mah heulaan aing disebut budak ku batur bade ka mana bade ka bongkas ka uday nu mana teh anu budak teh eta nepi ka ngabelaan aya hiji jelema rek tatanya nepi ka bubudegan akhirna kasohor lah kiai budak keur nutupan naon nutupan jelema saurang eta nepi ka irah bubudegan ngadagoan ibu-ibu nu tadi nanya maot can maot mah terus bubudegan nepi ka ku anak sorangan ku sakeluarga ku tatangga teu biasa jadi budak we bukan apa naon sabab nangkena paur bisi kieu ayeuna bubudegan teh ka ditu ari kanu keluar mah ku anak ditanya nya normal ku tatangga normal bisi amprok nya ibu naon dah biasa wae teu budak mata ku sarerengan nepi ka ditanya ha naon ya teh si ketum bisa ditanya naon eta mah asli teh mah bubudegan gitu jadi hartina nu kitu wae nu kitu padahal naon atuh hitut atuh da lain dosa atuh gitu tapi naon jadi sabab batur asa kumaha teh teu ngeunaheun perasaana bisi nyinggung kana perasaanana bisi eraeun nepi ka naon nepi ka ditutup ka era saurna dina salah riwayat eta Syekh Hatim teh lebet ka surga ku rahmat Allah dina sabab nutupan kawirangna eta awewe jadi ibadah naon bae rupana teu ditarima nu ditarima teh ieu teh nutupan kawirang batur itu ayo urang mah lain ngah aja ayo sia hitutnya karena ka disedek-sedek jadi eraeun atuh jelemana teh ai hitu si kitu mah da ngah aja eta mah matak dina sulam topek bahasa ki haram hukumna nyeungseurikeun hitut batur lamun hitutan teu jiga itu nu dijuru naon sababna bisi haramna mah meureun hitut manehna ditatahan teu kahaja akhirna sedut teh apepi teu ngadenge we apepi teu ngadenge bisi eraeun maksudna gitu ieu mah hitut tengah haja hareupeun beungeut jeger silih tembak wa'lam jeung kudu nyaho anjeun dai anna dikro masawil goiri karena yen sanyana nyaritakeun kasalahan-kasalahan batur karena yen sanya nyaritakeun pirang-pirang kasalahan batur aya ieu mah nyaritakeun aib batur tapi di hukuman meunang nah mata urang teh nya jadi kudu apal hukum ieu nyaritakeun aib batur secara hukum asal teu meunang kecuali ieu jadi mata kita bisi kieu urang teh bisi wacana cek ajengan teh cek kieu teh ieu teh teu meunang nyarita ari soranganana nyarita bisi anjeunna pas nyaritakeun aib batur termasuk ka golongan anu dimeunangkeun mata ari ahli ilmu mah kitu ulah wani-wani ngadeubat ka ahli ilmu sabab bisa jadi aya celah
ya teu meunang ya haram-haram kecuali ieu ngan nu kecuali eta teu dicaritakeun ka umum. Tayu urang ayeuna dibere nyaho ya naon bae ieu cenah nyaritakeun kasalahan batur ligorodin karena tujuan sohihin anu hade tujuanna alus imah pisari dina hukum syara nurutkeun agama ieu teh tujuan alus bihai sulayumkinu kusakirana henteu mungkin henteu bisa bihai sulayumkinu kusakirana henteu bisa naon at-tawassulu nepi ilaihi kana itu gorod soheh bukan tujuan hade urang moal bisa kana tujuan hade eta illa bihi angingku itu nyaritakeun kasalahan angingku itu dikru masawil goer tujuanna hade ieu mah kecuali ku eta maka naon tah yubahu eta dimenangkeun itu nyaritakeun kasalahan batur dikru jadi kasalahan teh kakurangan jeung sabangsana lah yubahu eta dimenangkeun itu dikru masawil goer pi khamsata asyara dina 15 naonana maudhi'an tempatna atau 15 keadaan mun Imam Nawawi mah mung nyaritakeun genep anu dimenangkeun teh jadi ieu kabeh nu 15 lamun kurang dikerucutkeun di mana mun dina diperat gitu jadi genep we sarua jiga Imam Nawawi ngan ieu mah nu genep teh diperinci deui diperas dirames deui gitu jadi kama bari sakumaha perkara qalahu anu ngadauhkeun kana ieu perkara sah Ibnul Imad Syekh Ibnul Imad kumaha naon anu 15 teh diantarana ahaduha arinu kahiji tina 15 nu kahiji tina khamsata asar ieu mah teu termasuk gibah anu diharamkeun lamun eueuh jelemana atawa termasuk teu kasebut nyacad lamun hareupeunana ila qaul no? Al irsadu eta nuduhkeun nomor kahijina nuduhkeun ila qaulin kana ucapan sohihin anu bener gitu. Ila qaulin kana ucapan sohihin anu bener mun aya hiji jalma nyaritana salah kurang dibenerkeun gitu pan santeuna meureun ngabenerkeun teh rada batur teh rada heneg meureunna diantepkeun wae kana seperti naon contona kaan sami ta seperti yen muping anjeun ngadenge anjeun wahidan kasa urang yakulu anu nyarita ieu wahid nu saurang teh anu mana ieu jalma teh nyarita qaulan kana ucapan mungkaron anu mungkar manehna teu nyaho eta teh ucapan teh ucapan pidorakaeun ucapan teu meunang diucapkeun eta teh ucapan pimurtadeun kumaha pan loba ieu namanya zaman-zaman ayeuna usulam topeke disindiran loba ucapan-ucapan jelema lamun dikoer ternyata eta teh matak ngamurtadkeun jelema nu ngomongna asa biasa we matak dibagi tilu aya murtad qauli gitu. Ucapan aya pagawean aya i'tiqad aya keyakinan anu paling loba pisan ucapan oh eta mah goblok jiga naon teu pira padahal mah jiga model kieu jelema mangkat ngaji teh ayo urang ngaji seperti nanti orang tadi diajak lah ngaji beunghar moal orang tong gerah diajak ngajalankeun perintah Allah nu wajib tuluy ngajawab gitu lah beunghar moal berarti naker perkara anu kacida perintahan Allah anu kacida beratna kacida luar biasa nanti taker ke urusan dunia nu teu sabaraha ieu nyepelekeun itu istighfar jadi nganggap enteng ngaremehkeun tah ieu teh cenah naon termasuk ucapan lamun manehna ngomong kitu termasuk ngaremehkeun maka naon ieu murtad kudu ngucapkeun 2 kalimat syahadat teh kumaha ngucapkeun 2 kalimat syahadatna engke manehna ngajalankeun salat pan sok aya dina jero salat ge lain asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah eta ge asup Islam deui ku syahadat eta oge ngan meureun salatna eta teu sah sabab nalika salat mimiti takbiratul ihram kalimat syahadat can aya asup Islam lah enggeus ku salat eta da aya kalimat 2 kalimat syahadatan matak ulah sembarangan matak pantes lamun rek ngawinkeun rek jadi wali teh ngawalian atau termasuk anu nyaraksiana sok urang sasarengan ngucapkeun 2 kalimat syahadat heuh bisi kos gitu dikawinkeun ku bapana nu geus murtad
ada teu nyaho ieu mah heula teu nyaho oge da aya jelema nu teu nyaho dihaja zaman ayeuna mah kumaha jelema nu teu nyaho dihaja pangajian loba di ditu di dieu tapi hare-hare berarti imah sarua jeung mukut kabodohanana mending na urang mah aing ngaji hayu ngapain ngan kitu teh urang aduh kumaha geus kolot meureunna babari poho balik poho liwat ka pamanukan aya nu ngajenol leungit deui geus hararese teh ya torek mangkat ka dieu kagacoan heula emong merengpeng pan teh babari pohon gitu teh pan mungkaran payan bagi tah peryogi pantes gitu naon antakula yen ngucap anjeun lahu ka itu wahid maka ketika aya jalma ngucapkeun ucapan anu pira-pido rakaeun barang mungkar maka urang perlu ngomong ka manehna anta kulta kada wa kada anta ari anjeun kulta eta nyarita anjeun kada wa kada kana anu wa kada jeung kana anu lain maneh nyarita kitu-kitu tadi teu meunang teh kitu teh pan ayeuna nyalahkeun batur kumaha hareupeunana kitu nya pan meureun santeun jelema disalahkeun sok rada beda pan rasana teh rada kaeraan mah lamun nu nyalahkeunna rada berwibawa atau maneh amek mah pan kitu menyakiti perasaan batur bener tapi da rek ngabenerkeun ieu mah maka ieu dimeunangkeun najan manehna hate teu narima gitu padalika tah ari itu kada wa kada ucapan anjeun tadi teh goiru munasibin eta anu teu pantes ngomong kitu anjeun gitu balil amru balik tak ari urusan kada eta anu maksudna nu bener mah kieu entong kitu nyaritana kieu atau bisa jadi meureun keur akad nikah seperti itu ngaluarkeun naon beureunan ucapan ieu naon akadan ternyata akad-akadan teh salah umpamana dibenerkeun harita keneh pan lamun dibenerkeun kena wirangeun tapi lamun teu dibenerkeun teu saja jinah yeuna ieu mah irsad ila qaulin sahih mamatahan batur karena ucapan nu bener lamun teu dibenerkeun eta bakal fatal bahaya kena salah lima teu naon ngan syukur-syukur kumaha carana manehna dibenerkeun tapi teu kawirangan bisa jadi diharewosan sanes kitu aja ka mana heula sugan bere dahar 8 sok rada teu amekeun bere udud wasaniha jeung ari nu kadua tina itu khamsata asar nu kadua tinu 15 anu meunang ye nashul mustasiri eta nganasehatan anu menta nasehat eta nganasehatan jalma anu mustasir teh orang yang meminta nasihat atau orang yang ingin berkonsultasi mustasir bahasa Arabna teh nganasehatan jalma anu konsultasi nah hararese juga kapsul lah nu minta nasihat pin nikahi dina nikah pun santeuna meureunnya nu kawin teh bisi manehna komo kailmuan can pati sabaraha gitu can apal kana aturan bab-bab perkawinan gitu manehna teh pan kuduna mah da ulah wakak kawin can nyaho ilmu kawin mah tong wakak rawin ngatak nu rek kawin mah wajib nyaho bab kawin ngan eta mah kawajibanana jiga eta teh lah teu sakabeh jelema nyaho kana aturan eta ieu khusus keur nu ngagarap jika model dagang ari nu teu dagang mah keun bae teh kudu nyaho aturan dagang jika nu rek naon tani kudu nyaho aturan tani rek kawin kudu nyaho bab kawin urang udah mau kawin kan geus teu kudu nyaho ditanya ku batur tong ngajawab da teu nyaho menta nasihat pinikahi dina pernikahan au pi idail amanati atawa dina nitipkeun amanah atau maneh dititipan amanah da diangkat meureun jadi kepala desa atau jadi camat jadi yo meureun kudu di eta meureun di papatahan ku kieu teh anu anjeun ulah kieu hareupeun sarere pan era meureun tapi da kumaha manehna nu menta sok naon nu kudu dijalankeun ku abdi nya nu rada semu ieu ge meureunna tah au gairi dalik atau salianti itu nikah atau idail amanah atau salianti idail amanah dan lain-lain gitu payajibu atuh wajib
alaika ka anjeun nalika itu jelema menta dinasehatan maka wajib alaika ka anjeun antuh birohu kana yen ngabejakeun anjeun antuh biro kana yen ngabejakeun anjeun hu ka itu mustasir jelema nu menta nasehat kudu nyaritakeun kudu ngabejakeun bihaqiqatil hali kana sabenerna kaayaan karena hakikatna keadaan maksudna sok sajentrena we lah eta merek narima teu narima da memang manehna kudu nyaho gitu ulah ditutup-tutupi gitu hakikatul hal teh bejakeun sabuktina wayahna ayeuna mah geus jadi kieu mah nya teu kenging kieu kucang umagi ujang ayeuna bade nikah wayahna ye kudu apal carana kade ulah sapasang naon ulah pasang bebes-bebes wae ieu nu haram jalur kieu ge bisi aya nu halal keur kieu gitu nu alus tanggal sakieu gitu tanggal sakieu mantong kena budakna sok benggu poek aya apa mun budak hayang caang bodas cenah tengah bulan gitu keur caang bulan tong tanggal hiji poek budakna awal bulan akhir bulan cenah budakna sok poek poingan urang teh asa di skincare ge poek wae rasana teh ya pas nyeun dan harita pas poek termasuk cenah lamun naon lamun nyeun teh jadi kana nu kieu jadi lamun nyeun teh dipareuman lampu teh entong pareum teuing lah gitu kudu jiga di ditu tuh aya brai-brai gituan jadi budak nanti belang teh beureum rung tong poek teuing cenah lamun poek pisan kena budakna sok jadi ahli sihir jadi dukun santet tanyieun teh poek tuh teh sok jadi dukun santet kena caang tong caang teuing kena budakna sok cerah ieu mah caang teh poek henteu geuneuk hawuk payajibu alaika antuh birhobi haqiqatillah liqaulihi karena ya dauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mah Kangjeng Nabi nu miwarangna pangnateuna naon nama kumaha cenah idastan soha ahadukum akhahu palyan sohlahu idastan soha iman teu istasaro kalimahna bahasana tapi istan soha jeung istasaro teh sarua hartina mah menta isarah menta nasihat idastan soha di mana-mana menta nasihat menta pituah saha ahadukum salah saurang tiaranjeun di mana-mana menta nasihat saha ahadukum salah saurang tiaranjeun kasaha menta na akhohu kadulurna itu ahad maksud dulur teh nya sesama Islam gitu ayang menta nasihat deui mah tukang ngaji buah nyahuan ye kumaha ieu abdi teh kieu palyan soh tah kudu nganasehatan itu aku uhi kudu nganasehatan itu dulurna teh lahu ka itu si ahad nu menta nasihat ya sok papatahan nya ai geus dipenta mah wayahna eta mah kudu siap resiko bisi peurih mere nasihatna teh kumaha teh wayahna wasalisuha jeung ari nu katilu tina itu khamsata asyar nu katiluna anu meunang ieu cenah ye sanajan wirang oge dikrul alimi eta nyaritakeun kiai nyaritakeun ahli ilmu maksudna geus sohor ahli ilmu teh di dinya teh geus kasebut ustad tapi al mukhti'i anu salah berarti lain alim-alim teuing alimna alim lada salah ieu mah ye nyaritakeun kasa litabihi ka pengikutna ieu alim biasa manehna ngaguru ka hiji kiai upamana padahal kiai teh rada dengdek sesat lah gitu atau boga tujuan goreng kurang didongengkeun ari mana sok di mana ngaguru teh pan di ditu abdi di Jawa Timur kasa kanu aduh bahaya ieu puguh nu geus-geus ge loba nu jadi korban loba anu sasar kurang dibejak ye kiai maneh teh sebenarnya mah eta baru gibah lain kaos gitu henteu ieu mah gibah meunang keur ngaberesan batur litabika pengikutna ieu alim seperti naon contohna kama ida saala bari seperti yang di mana-mana nanya
bari sakumaha yen di mana-mana nanya ka anjeun sahawahidun saurang nanyakeun an masalah tinti hiji masalah tina hiji masalah kumaha ai pek teh maneh sok aya nu kieu panjelma teh ieu tatanya ka dieu ieu tatanya ka dieu pas gitu bagian nanya ka urang geus sabaraha kali nanya ya ternyata jawaban anu ti dari itu kebe can aya anu beres seperti nate kumaha urang ngabenerkeunana ya ya pakola tuluy nyarita itu wahid cek nu saurang nu tatanya teh ka urang sayhi qala kada wa kada sayhi ari guru kuring guru kaula teh qala eta nyarios sayhi kada wa kada kana anu wa kada kana anu da cek guru kuring mah naon rukun wudu teh lain genep aya 17 seperti nate naon tah termasuk ngumbah naon ngumbah hulu nulutik cenah guru kuring nyaritana kieu kurang rek dibenerkeun padahal geus disebutkeun ngaranna teh guruna teh ayeuna lamun urang ngabenerkeun nyalahkeun otomatis meureunna sarua jeung nyaritakeun kakurangan itu guru kuring si anu nyariosna kieu masalah hukum teh patakulu tuluy ngucap anjeun urang teh ngajawab we anjeun teh urang anu dieta nu nyaritakeun kakurangan itu sayhuka mukhtiun cek urang teh sayhuka ari guru anjeun mukhtiun eta anu salah lain kitu eta nyebutkeun salah teh pan piraku kadenge ku cing aya gibah teh pan dikruka ahoka bima yakrahu anjeun nyaritakeun batur ku caritaan nu kira-kira batur teh bakal kurang resepeun kurang nyaman kadengena diomongkeun ku urang teh ayeuna bahasana kieu ya sayhuka muhtiun guru anjeun teh jawaban kos kitu teh salah cing kira-kira ucapan ieu lamun dicaritakeun ka ditu disebut salah kumaha perasaanana pan meureun teungeunah tapi iman nyebesan aja teungeunah tetep beunang boleh ieu mah termasuk boleh asa ulang ngabarebet kanu sejen bisi hangnya teh guru maneh teh ieu sia teh teh baheula ge jeung urang bareng saya teh harita ge pas noong harita tong mapai kanu sejen eta we hungkul aing geus ngobrol pan sok rada ka ditu ka dieu sok ditambah sayhuka muhtiun guru anjeun teh salah eta jawabanna kata mah burut aditu ya wa min dalika jeung eta tetep tina sawareh itu naon tina sawareh itu eta tah dikrul alim al muhti da tong boro-boro urang gitu ku ulama-ulama para penyusun kitab musuhan kitab geus dicaritakeun ku anjeunna geus teu aneh lamun dina fikih oh ucapan anu salah bahwa golatun bahwa mardudun gitu geus teu aneh kitab teh padahal ulama ieu ngarang kitab ulama itu ngarang kitab cek ulama itu teh ieu teh teu meunang cek ulama ieu meunang ucapan itu masalah pura ku yang ngagibah ulama ieu dina bab hukum lain deui asal tong mapai kanu sejen tah di antarana nyaritakeun alim ahli ilmu anu kasalahan qaulul musannifina ari dawuhan para musannif para pengarang kitab ari dawuhan pirang-pirang anu ngarang kitab pikutubihim ngadawukeun dina kitab-kitabna ieu musannifin tapi da teu amek ulama oge disalahkeun keun bae da pendapat mari contoh ieu tapi ulah dia tanya turutan diamalkeun tong bija-bija ka batur tapi na kayak dina Fathul Muin bakal nyorang pan urang dina sapinah aya paharaman lamun pamajikan keurhead haram hukumna istimta ngalap suka baina surah wa rukbah antara bujal jeung tuur eta umum tah sanajan dicabakan doang atawa diadek-adek gitu gitu wayahna jadi lamun make kain teu naon udah hukum mah kudu genrenya aya Imam Nawawi celetuk teu naon nu ulah teh jimana we hungkul ai kur tibang di lamotan hungkul mah teu naon ieu didoibkeun ku ulama dibantah
Imam Nawawi teh pangkat Imam Nawawi diserang ke sararea. Kurang beres nih mah dawuh. Tapi da teu beres ieu ulama eta. Bisi sawaktu-waktu gitu. Minimalna urang ngagawean hiji perkara teh kudu apal heula cecekelan. Kudu aya pamuntangan kayak urang ngagawean ge ceuk umum itu teu beunang, memang teu beunang. Geuning ku ustadna dipraktekeun. Aya deui. Eta Ustaz Nuruddin sok kitu. Apal. Jadi anjeunna ngamaknaan hadisna teh henteu langsung secara antara bujal jeung tur, tapi maksud antara bujal jeung tur nu eta maksudna mah. Teu eta gitu. Termasuk eta siwak hukumna. Ari siwak hukumna teh makruh lamun geus jawalu samsi, geus lingsir panon poe geus lohor gitu. Lamun keur bulan puasa, lain bulan puasa maksudna urangna keur puasa. Udah bulan puasa mana itu udu wae mah. Bisi puasa urang. Rek bulan Ramadan rek lain, geus datang duhur maka hukum siwak teh hukumna jadi makruh. Berarti ngagawean siwak lain leuwih alus tinimbang henteu siwak gitu. Pelentung Imam Nawawi henteu tetep sunat wae. Tapi ku sabab ieu mah saeutik kan diserang ku para ulama. Ieu mah dhaif pendapatna lemah. Ulama sejen leuwih loba naon tetep nganggap makruh. Tapi bisi sawaktu-waktu aya golongan nu kawal-kawal kieu mah aya urang penting apal teh bisi sawaktu nempo batur atawa nempo kiai ngagawean keneh wae urangna apalna sakedar makruh titik sakitu we hungkul teu leuwih kieu teh kikituan aya ge makruh eta mah keur anjeun teh ieu keur kelasna eta we eta mah kelas enon ekonomi gitu. Termasuk pan loba naon mun dina Fathul Muin ke loba salat anu bid'ah anu hadisna hadis maudhu hadis hijieuna hadis bohong ternyata digawean ku sekelompok di urang bahkan nu ngagawean ke kiai deui gitu ya kumaha ieu tah gitu padahal ieu teh hadisna hadis bohong bisi anu ngagawean tong dipercaya gitu ceuk eta ulama tapi da itu mah teh beda deui aya deui boga dalilna kieu-kieu deui tamatak penting lebah nu kieu mah golongan dauhan-dauhan seperti dina fikih teu sakedar urang teh nyomot kana hiji kawal kana hiji pendapat bahwa ceuk ieu anu teu meunang sa teh ceuk itu mah bae meunang gitu. Tong pasea anu yakin haram mah paseana gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.